Sampurasun Anger rampes paman. Datan niratanga demane wapagulingan rana Dedayok ingkang sampun prapta sampun prapta Aduh Anger semah pangabaktos itipun mang Nampi nuhun haturan rawuh kasubuhan mangalingih-lingih. Kapi hatur mangalingih-lingih. ngenakeun ieu pun anak Tuang putra teteh laras pun anak Aswatama ngaranna Luh bagja haturan rawuh sepuh nampi nger nampi mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae Anger citraksa itu marak saparto marmo wirupaksa daruk citra sobat juga mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumarin cing inten jumanten mangga bingah amarwata suta bingah amar wata suta bingah kagiri-giri ningali dedayo ingkang sampun prapta bingah amarwata suta bingah kagiri ningali dedayo ingkang sampun prapta ningali dedayo ingkang sampun prapta dedayo sampun prapta ingkang sampun prapta Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima ngandika nah asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh haturan kasepuhan nuhun Anger nampi kana pembage ieu tuang putra talaras ieu teh pun anak Anger mungan saese na ngan hiji-hijina anak teh namahan deui mang teh nya kabur-kabur bojona nya wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun ban aturan rawuh sepuh dupi ieu teh patih kaula ieu teh aduh nuhun nger gararagahnya urang dieu duh nya kalayana atuh ieu teh ruas nu taya papadana ai kabingah makomo
ai bungana dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasor tuh dengekeun aswata mah nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka negara ieu ngaran ama turutan kumaneh nya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngeureuh nikreuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisana kasohor jalma teh ku karyana nya ku gawena tak itu turutan matak tuluikeun ieu pasantren Jajar Sokalimat teh nya alhamdulillah anger kumaha kasepuhan di Jajar Sokalimat ayeuna teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos segala komputer laptop pokokna anu dalalaptar teh ayeuna mah ti kalangan tengah kahanapah arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur nya kaluhur ae heuh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos kortu duo ngalangkungan milenium ieu Pentium 4 dina milenium ieu teh alhamdulillah atuh nuhun kitu ceuk mang oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kerang mang teu kedah ka itu dina internet www nya teh mun ceuk bahasa Inggris www dorna Deutschland .com meureun tak eta heukeun bae atuh na teh nya nuhun sepuh nuhun kitu punten emang beuki heureuy eta teh sekolah teh nya sajabana timang beuki heureuy teh beuki udud eta teh nya nu mawi oge kitu laras salajengna atuh aya naon sepuh kieu anger tapi punten ieu teh jauh di jugjug anggang di teang teh mangge bilih ngarepotkeun pangkiten ngaganggu anger nuju sibuk pangkiten di dieu anteun teu sawios sareng punten ieu teh bade rada lami bosan ngobrol teh sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah ya da aing mah mangeuningan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit komo lamun pribumi geus heuy buru-buru pamit nya kitu tapi punten ieu mah bilih lami ieu mangga mang teh salarasina mah kautus kudu jadi ratu ngemban timalan anu jadi raja ti nagara Astina saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkawisna nyaeta baktos kan salira jeung anger ti anger Prabu Duryodana olo nuhun damang sang Nalendra Prabu aya hibar dina waktu ayeuna kaduana perkawis mang teh kieu kapetokna ku sang Nalendra teh kumaha wireh sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna Raden Mandrakomara sanes Raden Komarudin sanes Raden Mandrakomara sanes Mandra lanceukna Omas sanes iya atuh eta mah kasep tah ieu mah langkung laras nya kasep ngalangkungan Asep Syahroni nya
11-12 yang lurah anik kasepna eta budaknya rada sipit nah ari eta putra sang Nalendra teh sasata parantos remaja putra nyaeta budak teh keur gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega ningakeun barang daang si horeng si manah koreng eta budak teh keur kaserang panyakit birahi nyaeta kapentang asmaragama ku wanoja lami tilami eta budak teh belak-belakan wireh katari kataji kapati-patina teh sanes kunulian tapi kutuang putri begituna manawi eta tuang putri teh acan kagungan bebene putra Nalendra ti astina bade ngaleuleungkeun ka tuang putri manawi bahan katampi mang teh jangakeun sejapang lamar jangakeun sabda pang lamar ku kituna tingali di luar gotongan mas spesies kumarincing inten yumanten kinten-kintenna teu acan kagungan bebene eta tuang putra mang teh kapeto pikeun ngadugikeun amanat Nalendra gitu kaayaanana taku kituna mangga ayeuna nyuhunkeun walerang anu pasti upami teh mah ditampi ieu panglamar mang panginten wangsul deui bade ngabantun itu putra naraja gitu menawi itu bade ngalamar bade naroskeun nah kinten-kinten bade ditampi upami ieu panglamar ditampi panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamaget tak itu bari sakantenan urang resekeun pertikahan nya urang walimahan di dieu malihan ayeuna teh waktos teh aduh ningang dina rejeki teh ningang dina waris jeung mau ge kumaha kinten-kintenna anger ieu tuang putri bade dipileuleungkeun tih kaula bagja ai kasepuhan kaula teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bunga kaula komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja berat beunghar bro di juru bro di pantai ngalayah di tengah imah bunci leuit loba duit iya sami jalmi jago sareng urang dieu pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong adu manis cek mau ge iya pada wajah jadi tuna gitu jadi ai kange kaula mamangga teh teuing mangga bagja nanging ieu teh parantos tapi punten ieu kumaha kaula teh parantos janji sareng ieu kipati kumaha jadi pati-pati kaula gaduh mantu ge nyaeta hayang ka jelema anu bisa ngelehkeun ieu patih ieu anu parantos direncana ku kaula kumaha nger
saemara nah tiasa disebut saemara jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu patih ieu pun adi ieu laras tah neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula suata mah kaula kumaha lah nah atoh we etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh gini alus lalaki tetenganana ulah leutik burih anak wanita mah nying hareupan naon maon oge kahareup temongkeun dada teh pan kitu ini dadaku mana dadamu lalaki ngaranna jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu patih nagara lerat eta anu bakal jadi mantu kaula hor da teu dibantun calon panganten pamegetna oge kumaha ieu mah upami diwakilan gelutna wah tiasa mangga oh tiasa beres tamah temokeun anak wanita teh ulah lebak ulah kecing sanajan aya kereta api ge lamun lempang teh terus jalan malah nuruk sakte ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh tak eta lalaki nya ari hayang sohor nya atuh nuhun upami kitu mah ieu teh dinten iraha bade ngawitanana ayeuna ge tiasa mangga dinya we di alun-alun tapi panuhun kumaha boh ti pihak kaula boh ti pihak salira di mana aya nu eleh ulah dendam moal ai carana kieu mah nah ieu kedah ngangewaragan teu kedah tong disebut raja berat beungarkeun di waragadan kaula ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah nya bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteu hiji heula we nanging upami panginten anu eleh anu hiji eleh tah pasti meureunan anu daftar teh rada kurang nya da biasa urang astina mah pagede-gede sungut nya sae mangga tak kitu we rupina nya kira-kira na patih sanggup mangga jagakeun sadaya lain jagakeun sadaya lain kudu kitu jadi patih mah tanggung jawab ngaranna hoyong ninggal ai putrina teh nu mana ulah waka ditemongkeun eraan si nyai mah iya eraan si nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk iya gitu sae atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga tak kitu geuning tam di malam urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar ngawakilan ieu temok malah di dieu temongkeun ka wani temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge biheung teh ngawewe teh bogohna ka aswata mah nya buat teh jado aswata mah gitu mudah-mudahan ya mah nya atuh cenah lamun maneh teu bogoh kenek waing nya nah amat teh sepuh kitu aya keneh nafsu normal keneh aing teh nepi ka kitu aja ngomong nya nganggap lemah we ka aing teh gede keneh aing teh nafsu teh nya kitu paingan atuh itu meni naon sia teh tadi gini aya nu dagang rada bencerang oge meni teu ngiceup-ngiceup jika indung maneh
Mangga tuh angger ayeuna. Mangga. Diantos semuanya. Ayo pemirsa. Diayakeun heula riungan heula kangge ngabentuk panitia saemara. Entong lila. Tong make jeung panitia sok tugaskeun keamanan ayeuna mah. Timbalan. Sakitu menta supaya sok itu. Menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit. Balur kucimane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian bangga padukan diestokeun tenang sok bentuk saurang panitia malah bangga ngahaja hiburan mah hese aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea hayang nempo nu gelut kaula yakin patih bakal sakti mandraguna sing persanten nyi anu geulis anak ama ieu amanah kapalai raja. Itu diguguh kumaha lalawora. Iya. Ki Adi, Lan, hadieu. Kumaha Gusti? Kayak urang ngadongeng heula sagedeuna. Ini ieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat pisirek lalajo. Akang dek gelut ayeuna. Naon dek gelut Tapi emang gelut teratur, kayak nu matak dongengna heula. Senopati lan patih nagara Ngandika ayana ngaon ieu teh Gusti. Iya. Jadi lamun urang ngahulag kana kapalain Nalendra dina harti bakal dipesat urang. Wah, urang nawe sing apal kana adat dunungan. Ulah sagala disempatkeun sakarepna. Nya,
da urang membawahan kudu meuli hatena pogo ai bieu tamu ti nagara Astina teh dek kalamar nembe teh ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum Mustika Dewi ya kumaha keresaheun putrina asa ditanya putrina mah ngani mah karep raja we maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh gini yen cenah hayang pesta negara hayang nyaemarakeun budak atuh buguh we aya jalan kumaha meuntas aya nu ngalamar langsung ti negara Astina nya bieu teh cinekna mah urang saemara akang teh rek jadi jago saemara wah percaya teh naik ka salira aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng negara anu sasatna dipiagul ku sang Nalendra ya nanging urangna we cing ati-ati ulah sombong sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna aya leuwihna sok kena ku apes keuneh lah dina sasi ieu mah ningang dijaya salira mah sing percanten kana etang-etangan abdi nya nyokot tina hitungan naon tina aboge dibantuun tina manis pahang dibantuun ya jadi ayeuna teh para kurawaker ngumpulkeun anu rek asup nu saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teh dibawa ieu teh diwakilkeun ya ai urang Kurawa mah da gerede sungut nah ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara waragadna ieu teh datang tosna ge kaituna teh bakal aya waragad ieu teh tenang waragadna mah itu panglamar ti negara Astina urang pake waragad tah atuh kitu sae sugana aya leuwihna kangge ngomean jalan ieu kangge ngarehab kitu kulat iya wayahna maneh panisiaan oh sae mangga diajar ana mah kayak kedah diajar mangga teh cing parantos biasa baru kana anu sok nyamut di nu hajat-hajatan teh saha da abdi nya ngan teu bisa mukadimah oh diajar sok buru-buru selokan tak gini wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara wayahna tempat di alun-alun kulon wetan kidu kaler jaga saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo wayahna diumumkeun ieu yen diayakeun saemara dina poe ieu mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di negara Astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana sampurasun mangga salira itu salagarana leres nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saemara ieu ngawakilan putrana Raja Nagara Astina leres saha kahijina ieu da catatanna dibantu kumaha
urut-urutan kahiji kadua katiluna tayeu mangga diaos gede ke dihaturanan ini nanging dina pelaturan saya marate teh kumaha wae bilih ieu mah bilih nampi oh iya nu kahiji ieu teh saha Aswatama nu kadua Cinta Asih teh sanes Cinta Asih Citra Yuda oh Citra Yuda anak ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede nya mun 10 kalian panon aing atuh anu geuning eta urutan ka 3 teh mah anu kadua nama geuningan ieu teh Citraksi geuning opatan heula upami eta anu jagona wungkul areleh kabeh nya wayahna mun mang teh bade wangsul leres sae mangga antos atuh ditu teu aya pelaturan teu aya imarek make senjata sok bebas dek make pakarang dek make katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan mangga iya aduh teu dibawa senjata yeuh iya nanging aya pelaturan mah kumaha di mana-mana aya anu semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tungtutan oh jadi teu aya tungtutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum saya marah ulah nepi ka pae we atuh hieun meureun iya sasabat eleh we atuh ya pokona mah kitu we pokona mah ngan ieu mah bilih aya nu kalepasan nepi ka ngalepek teling kumaha sia suata mah tong tuluskeun wae kitu nya rada teu ngeunah hate teh nya malah penting tadi ngimpi ngahujeun aing teh jeung Aswata mana keur nyari huntu budakna deui punten Aswata mama di nomor 3 keun kumaha Aswata mah di nomor 3 keun nah geuning ieu mah urutan ka hiji teh pindahkeun nu kadua jadi ka hiji nu katilu jadi kadua nya kitu teh naon atuh mangga kitu we eta mah sok mangga ai putrina tiasa dipamerkeun teu eta mah teu tiasa rupina mangga kawitan bae uliak mangga dihaturkeun rupina ka saderek Citra Soma anu bade majeng ngiring sayembara sak atuh kapayun euling teh kakasih teh baca we di dinya tuh Citra Soma di dina mah nuhun atuh Mang Soma Mang Soma teh salah sawios ti astina rayina Prabu Duryodana ulah lalawora adi raja kieu oge nuhun bade ngawakilan putra pun anak nyata Mandra Kumara putrana pun lanceuk putra tuang raka leres saya tega lara tega pati ya mudah-mudahan lah tiasa ngelehkeun jago sayembara dina harti bakal kacanak eta putri siap kapayun
ningali tangtungan ge watir aing deungeulna. Ayeuna mah khawatir totongkeun ge huluna. Jelema bongkok meongeun kieu mah iraha rek meunang. Nah, setengah hina ting. Maka jeung bengkok meongeun teh. Jadi bandingkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh, jiga papatong gitu. Kasaha teh Goblok teh monya siapa nih sia ambek. udah teh disebut papatong aing. Mun jauh-jauh. Papatong Jawa teh gitu lah. Mana jika kini-kini Sumatera? Yakin sampean bakal dipikeun lamun eleh eta putri? Ya, yang mangga teh teuy. Kaula mah kaputusan raja we painten. Ya, siap. Mangga. Parantos siap? Ya. Are ready? Yes. Mangga ujang. Mangga. Ayeuna kaula ti bonsel hiji nyangakeun ka bonsel 2. Nya. Cikan ya. Geura aku kumaneh naon? Boa maneh pangna kieu teh meureunnan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh. Poe ieu jigana putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cayuna Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem bet balalager dedemit di dieu. Ulah jahil ulah ganggu ka kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Nya beh ditueun Gunung Burangrang. Nya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Kemana karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur, cekap. Wah, boga jeung cekap non teh. Aya. Wah, iya. Karunya euy. Nya antu asio yuk. Hade pisan ieu awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ningang karet teh aing. Aya. Iya, wey. Wey. Aya. Kasepuhan. Tingali ta jago astina rubuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina. Ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanna linggih. Da eta atuh da mun keukeuh hayang pangheulana. Teu nalipak maneh ti ta Aswatama. Naon kapan Aswatama dipanerikeun? Kumaha? Kumaha Kasep? Jeung maneh sakalian gelutna. Hor. Ongko maneh nu nuliskeun ngana langsung aing pada ditulis tongong.
lebih ka nyurung-nyurung akibat rek maehan kaing awas ya ku aing penting ke di ala ku aing ningalikeun si Nora kandung tut nya tah upami teh asa mah asuh mah papanderikeun saha asuh mah nya mun bisa mantong tulus asuh mah nya coret-coret deui mun bisa mah sok ayeuna bagian kedua saha bade langsung atuh ku salira ada teu bisa gelut aing mah nah sok celukan deui tah kitu urang Kudawa memarukan gede sungutnya teh hoakna tarik mangga dihaturkeun kaunian anu kadua ayeuna nyaeta Citraksi sok atuh angger Citraksi ayo kabayun Senopati bulan aing di dieu ieu dina papangungan papangungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun saha bieu nu eleh urang lain ngaranna Citra Soma Gusti Citra Soma nuhun heeh sok lah pokona anak aing jaminanana eleh patih aing we mangga dihaturkeun hari aing disurung-surung tidak ka dieu naon ya aing teh hudang hes demi Allah aing mah euy hah sok lawan naon lawan teh hai iya patih negara bejananya ya aduh sorry euy geus hees bete ari anjeun dek ngawakilan putra raja Astina mohon ngawakilan jeung kuring teh dongkap ka dieu teh bade ngalamar kinten-kintena ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok tingalikeun buktikeun beda jeung uing pamana uing ngebedegong tak itu kinten-kintena lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula tak anjeun ayeuna jadi patanang anu kadua gelut jeung kaula saha nunita gelut teh saha pandorna ngadaptarkeun goblok teh mun urang mah anakna tadi sosorongo saja jalan keamanan di jalan ngajujurung batur kuring mah teh hayang gelut demi Allah we ngeleuleus euy iya jadi moal tulus gelutna ditaku saha gelut teu niat gelut ieu mah ditarima ngalamar moal kudu gelut heula atuh cilaka gitu mah iya sorry poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah